Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ki Kampak ya, akan stand up komedi terus memberikan hiburan yang berjudul Si Dasem. Si Dasem itu ibu-ibu ya, cuman hobinya ngobrol ya. Tah di dieu Si Dasem nu disebut Cedasem carita ka Ki Kampaknya keur meuli sayur beletak teu mabuk kanu tonggong lekot reuas keur naon ki iya keur meuli jengkol jeung sambaleun lain jeung lekot balanja lalaki nanaonan nyakeun bae da keur hayang jengkol jeung sambaleun meh ngeunah daang eta Si Dasem carita hareupeun jelema loba. Urang mah peuting kieu Ki, kunaon gegebegan wae kunaon gegebegan wae teh geledeg apa naon lain urang basa minggu harita tarek balik lain di Palestina mah ngendong menang sapeuting ge jeung dulurnya anu di Saudi eta mah menikot gegebegan wae da hees ge teu bisa karek ngeruncum sakudung jelegur bom karek gereup sakudung jeleger deui bom kakarek marongkol jeleder tet senjata mangkat ka dapurnya baledug deui bom menikot di Palestina mah Ki menikot angker kaditu kalieu teh hujan bom ngan kabita we ningali eta beusi paburantak cenah aduh lamun di Indonesia ieu beusi mana teuing cenah jadi duit miliaran cenah beusi numpuk jeung kuningan teh geuningan Ki urut bom menikot ngajedig teh menikot loba ngan kitu teu daek hees hicing di ditu mah ginggiapeun kot jeleger boboran nek bisa hees nek modal gen kot ngarempot deui ye ce ai ece iraha emang kaditu keur bulan naon mangkat ka Palestina ye pokona mah di ditu mah di Palestina mah genting iraha ece mangkat ka ditu genting ya pokona mah Israel teh bener ngaboman teh ece menikot ginggiapeun kot teu bisa sare eta mah sapeuting reungit ngajedig di ditu mah lain ece iraha mangkat ka ditu geuning teu bebeja uing hayang milu ka ditu mah ka ditu hayang nempok lain eta ece begitu gurinja teh kocoa naek kanu biwir jeung ieu pinuh ku reungit ai sugan teh ece di ditu ngimpi dibabuk eta ku Ki Kampak make ieu bujurna make leor peudak langsung potong leor ngora atuh Ki Kampak jadi meuli leor sing horeng teh ngimpi cenah sugan teh bener carita menikot serius nu ngadengekeun we loba ai heug teh ngimpi akibat loba lalajo YouTube cenah ge lalajo tentang Palestina jeung Israel jadi kababawa ngimpi nya tungtungna mah Ki Kampak meuli eta meuli leor da buntung dibabukeun kanu bujurna aja bagede leorna aing teh apes aing gara-gara aya nu ngimpi. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.